Mohon maaf ya bosku, di sini saya tanyakan bagaimana untuk hadiah tersebut. Apakah ingin diproses atau tidak? Ambil aja buat lu. Kita akan melakukan video call terlebih dahulu. Apa bosku siap? Ogah. Di sini bosku, saya bersumpah demi Allah ini real dan amanah. Bisa-bisa lu yang gua hakin. Uang gua hakin. Sumpahin. Masya Allah. Harus bagaimana lagi sih? Saya harus berbagi sama kalian agar kalian itu bisa percaya. Lebih percaya ke Allah. Itu bisa membedakan mana yang benar. Jika kamu mengenal Baim Wong, pastilah Bos Q itu sudah tahu. Dari suaranya pun Bos Q itu bisa membedakan pasti. Ya oke lah, namanya orang semua bisa beda pendapat. Dan seluruh orang di dunia ini karakternya berbeda semua. Kita real, terserah mau percaya atau enggak juga nggak apa-apa, kita nggak maksa. Wah nggak kenal Mbak Imong. Maksa banget sih lu. Hari gini masih nipu. Yang benar. Insya Allah apa yang gue lakuin menurut gue bener. Gak apa-apa orang mau ngomong apa terserah. Gue sih gak peduli. Mau ngomong apa yang penting gue arahin ke sini nih. Mau ngomong kanan kiri gak apa-apa. Tapi kan ada norma-normanya. Sampai mana nih ngomonginnya. Kalau emang itu bener. Saya cuma bisa jelasin satu tanpa kita melihat yang Terserah lu, aing rek ngopi. Salam buat Mbak Embong. Dede, 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 Dede. Kamananya pejuh teh? Itu gede pejuh teh. Siapa hari digorong ke hidung teh? Dokter abu buru de balan. Naon ari emak? Atake gegeber teh pake coba. Keur naon di bawa teh dipake emak? Ari emak. Keur naon mana di dieu? Keur ieu. Bawa sia mah keur nonton untuk paruguhnya. Naon ari emak? Urang mah keur maca novel tuh. Nopel naon ieu teh? Urang mah keur maca novel lewat aplikasi Pizo. Oh, atuh kitu mah alus. Nah, marek naon gitu gegeruan teh. Ah, neangan maneh we, emak mah bisi ngablu. Huh. Kos nu tara ulin we emak mah. Mun aing teh ngablu, maneh mah boga bapak anyar. Ih, emak mah bangun nu keur beger. Emang. Ih, ari maneh ngan bograg-bogrug we kieu pagawean teh. Era sia teh, bisi aya semah naon ka imah? Asupkeun je kana lamari. Lamari nage ruksak, mak. Atuh da sia mah boga lamari, hakay parapeun karinyu. Butut we eta mah lamarina. Sae nyebutkeun butut, kos nu mampu he meuli sorangan. Sakitu ge menang kolot sia. Pangmelikeun deui atuh mah nu alus. Meuni ramu eta nyarios. Rumah pangmelikeun deui. Ngarah teu babrag-bubrug gitu. Heueuh engke. Sipeng. Hei buru mah, itu sia, meuni kudu pok torolong. Gua tuh mah Heueuh nam. Ah, anger keneh we geuningan. Geus dipangmelikeun lamari oge, masih keneh we babrag-bubrug sia mah. Perenan ta baju tong babrag-bubrug yeu. moal mah moal babrag-bubrug asal naon? asal meuli hiji deui lamarina. Banget. Aya naon, Je? Iya, abdi teh bade minta tulung. Sok, mangga. Di bumi abdi teh akhir-akhir ayeuna meuni asa panas pisan karasana teh. Ngan bayang yang we kitu henteu cara sasarina. Ari abdi mah curigana teh aya makhluk ngaganggu di ieu mah. Ngan hayo we nu ding teh ka aing. Tah bade nyukeun bantosan we ayeuna mah sangkan eta makhluk ingkah ti bumi. Ce, arina naon teh ulah wara disangkut pautkeun jeung jurig. Heueuh ngan hayo we nyolokun aing. Beda eta ieu mah panasna oge, meuni asa nyengkep pisan. Nya ngartos abi ge. Yeuh, Ce. Sakirana euceung ngarasa bayung yang mah daripada ayeuna kedah mikir kanu sanes-sanesnya, kanu teu acan puguh. Mending entos we nganggo ieu tah.
Kipas naon eta? Arasi General Despen 8 inci. Ini adalah kipas dengan kualitas angin yang dihasilkan sangat kencang dan juga kuat. Dengan fisik yang kokoh, stabil, serta tidak bising saat difungsikan. Terdapat 2 pilihan kecepatan angin yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hemat listrik 25 watt dan sudah bersertifikat SNI dengan garansi 1 tahun. Untuk produknya bisa dibeli di sini. Oh, benernya. Kudu make ieu ngarah teu hareudang mah. Nya atuh. Nah bau durukan. Bawa aya nu kaduruk. Wah, sigana ieu mah juri keur ngadurukan. Ongkosna ulah sok nuding ka juri. Ah, da lain nuding abi mah. Tuh tempo. Ari sia Kunaon mang? ngan ngero asa sia mah. Oh pambikin kacang juk. Kacang naon mang? Kacang taneuh. Taneuh liat apa taneuh beureum mang? Nah make jijikan kena taneuh ari maneh. Entah lagi meuli kacang. Pancek amang kacang taneuh. Pambikin suuk. Naon teh suuk? Nyaho? Tah eta Jadi meuli kacang apa meuli suuk mang? suuk. Suuk nu cangkangan apa nu geus dipesek mang? Nu cangkangan atuh nu asak ning. Oh nu geus asak. Heuh. Asakna dikulup apa disangrai mang? Ari maneh eta ning suka di warung nu geus dibungkusan. Oh Tah meuli eta sakantong. kantong para paten apa kantong kiloan mang? Kantong semen. Model nage geus nutup. Geus lah. Pambikin sukro hiji. Hiji? Heeh. Ya duitna. Ya mang. Nah, sampang. Ari maneh? Naon ieu? Sukro. Nangan hiji. Pancek amang ge meulina hiji. Sabungkus ari maneh. Kolor ya, kolor. Mang naon eta? Kolor jang. Bade meser. Aya kolor naon wae mang? Aya kolor bapak, kolor emak, kolor nini, kolor aki, wiyut, amang, bibi, uang, sampai ke kolor 7 lagi aya. Oh, ari kolor nu aya gambaran aya tuh mang? Aya. Ari gambar Power Ranger aya mang? Aya gambar Spiderman, Iron Man, Superman, Batman, Ipin, jenggot, sampai ke babi ngaheot ge aya. Ari gambar Power Ranger aya mang? Aya. Power Rangersna warna naon mang? Warna beureum. Power Rangersna lalaki atau awewe mang? Teu ingat tuh pokokna mah warna beureum we lah. Ari kolor keur urang aya tuh mang? Aya atuh. Mana? Tah ieu ke jang maneh mah. Pantes. Hayang cobaan. Mahi mang? Hayang ke di mahi mah. Nuhun nya mang? Nah, make marah nuhun. Pan keur urang din. Bayar ari sia. Mang, keur naon mang? Keur gawe Gawe naon mang? macul, Nah make dipacul mang? pandang dipelakan, Di pelakan naon mang? bibit sayuran, Sayuran naon mang? pakcoy. Ari pakcoy ngeunah tuh mang? Nya ngeunah atuh geus diasakan mah. Biasakana ditumis apa di sayur mang? Nya di kumaha we atuh? Kumaha maneh? Nah make kumaha urang mang? Nah merah sama di kumaha? Ada urang mah terus pakcoy. Kumaha mana we lah? Ngarewong we kok keberang gawe teh. Mang, Naon? ari eta taneuh beureum apa taneuh liat mang? Meureun geus sia kadeuna ieu teh naon? Taneuh teas. Taneuh teas. Lamun tas kitu bisa dipacul teu mang? Nya bisa atuh. Beung sia ge teh bisa ku aing dipacul.